kada sorangan. Ibu-ibu nu cantik jelita mirip pemain sinetron Andin dina Ikatan Cinta. Berarti lamun aya di alam dunia jelema anu hirupna teh ngankur dahar nginum jeung sare palebar salat kadang ngaji oge puasa oge sedekah oge zikir oge masjid oge nu kitu teh kembali kenali ka abdi. Idil Aqsa allati
acara mengumpulkan ibu muka subuh bagi suatu kesalahan serat. Iya surat ya. Nah jangan naik pakai surat. Layanan tadi. Kebetulan kami ada seorang yang mewakili salah acara. Kamariuni abdi bila dengan dala siapnya di Cianjur terasa minat kalian baik dan nanya ke kita. Menyarita ya mas. Jadi ya kami kita makan ada serak bias. Bias capek. Bias tenang. Apa bias? Betega bukan dia. Naik selapang bias. Teraskan. Alhamdulillah abdi bunga kacida luar biasa silaturahmi ka urang dieu milani kekompakan para jamaah anu sakieu seueurna. Ngomong-ngomong ibu tos kenal ka abdi. Atana nembe milani ayeuna. Nembe milani ieu. Kenal teu ka ieu? Ka abdi teu kenal. Nembe ayeuna. Kaciri urang dieu tara malu ka YouTube. Udah ayeuna mah usulna kana TikTok. Kali-kali ibu boga anak boga HP teh sok piwara ka murang kali buka dina YouTube cari Nais Nurjana official. Insyaallah bakal keluar video-videona. Jangan lupa like and subscribe. Wios kenalan dulu Wios. Mual nyarekan ka abdi. Mual baleunah. Mual megang di jalan. Mual ngomongkeun. Mual di bahanan. Cilaka atau mual di bahanan. Perkenalkan nami abdi Nais Nurjana. Abdi geulis dulu nanti mama. Pamannya tetangga. Abdi kelahiran Bandung asli, namun dengan diwaris memiliki hiji negeri muka sohor desa santri Cidamuk Jalan Babakan Dugi Cipari di Cipongkor. Terang Cipongkor bu. Abdi alhamdulillah masih ngadaguan sepuh. Kantor hiji ibu abdi pun Rama namina Kiai Haji Abdul Rosad pun biang almarhumah Ustazah Hajah Dede Khadijah. Allahumma firlaha wa rahmatullahi abdi teh mangrupikeun putri katilu tina obat bersaudara. Nu kahiji Ustaz Haji Yusuf Johar, nu kadua Ustazah Ayanti, katiluna abdi kaopatna Taufik Rahman. Tah pilih urang dieu Bapak hoyong gaduh minantu santri. Ibu pilih hoyong gaduh minantu rumah santren mangga tiasa daftar kasih abdi ayeuna. Heueuh nanging punten sarebu kali punten sim abdi moal narima aki-aki. Bis jaya di abdi rek daftar dahariang teuing kenapa? Abdi kieu-kieu alhamdulillah parantos lulus S2. Terang S2. Karek lulus SMP. Ayeuna nu banyak S3 SMA sampai kelas 2. Di mana? Di UGM. Apal UGM? UGM teh singkatan Universitas Hijireun Masjid. Abdi masantren sinareng sakola di Darul Falah Ciamplas Kabupaten Bandung Barat. Nani pun rame sami di Cipongkor Magelang pesantren namina pesantren Al Istiqomah. Pidoana mudah-mudahan masih tapi panjenengan. Terus kenal aya kana Bu. Moal bilang deui moal. Da biasa kan zaman ayeuna mah jamaah teh sok baru begitu bubar.
itu butuh jam bahkan di dia mah di luar ngaji teh lain jelema hungkul juri oge ngeliat ngaji ngan bedana juri jeung jelema mah ari jelema sak cicing dari nucahan di jero ari juri mah di poe nah kan tuh juga ada cicing di poe berarti eta teh numpul hanya juri di poe. Karena pengajian, nunamina karena ibadah mah di mana-mana akur, terus nunamina karena ibadah mah sholat berang, ngaji ge, puasa ge, sedekah ge. Ibu osok nonton tara pura-pura tara ini masih bangun tuh karena TV paling karena HP betul komo aja nang kaya anu tiris ngahon-hon tur kabalalat bujur panas dipakai karena pengajian mah balas pantas ulama berani berpendapat kita kitabna al-ibadatu la yaqilu makna mengenai ibadah yang mual hati namun dipikir-pikir diulang balik dipapai dirasa-rasa bungku hawana abang pada balik naletik siapa jawab siap bantuan atau kembalikan dan siap itu perlu dipaksa wae jadi ibu anu ngaranna ibadah teh mual ka hati lamun dipikir-pikir diulang-ulang dipakai dirasa-rasa bumbu hawana Kebetulan para pasukan sadayana wios abdi ceramahna dikieukeun. Wios itu dikieukeun. Atuda ngaji jangan aya mah lamun teu dikieukeun aya ku aya di pengajian sakumpul. Terus kita namun diibaratkan mah ieu teh sebagai vitamin. Ari